Kaula nun sim abdi unjukan dina ngambah nagara ujian dunia eta teh kampung cobaan umumna jin jeung kamanusaan Gusti ngojeko opat perkara anu hikmatna opat perkara istiqomah ilmu nu ditimba bahan bakti keur abdi sadaya kaula nun Gusti pangharepan 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 kaduana pados kanyahoan abdi dina batas kamampuan tilu paos aya kahirupan abdi dina akal pamikiran kaula nun aduh kaopatna abdi sieun teu lulus akhirna Gusti benduk pami teu lulusna siksa Gusti aduh teu kiatna kaula nun Gusti pangharepan 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 Salatullah imalangat kawakib alamat khairi marakiban najaib Salatullah imalahat kawakib alamat khairi man rakiban najaib ari niat nyiar ilmu
karana dunya barana ngarampop berkat nu telana deui oman tong karna yang dihormat ku pejabat atawa sieun dipecat Salatullah imalahat kawakib ala mal khairi man rakiban najaih oke tongka rana pangkat kadunyaan prakjalankeun muga menang kabagjaan oge tongka rana pangkat kadunyaan prakjalankeun muga menang kabagjaan Salatullah imalahat kawakib ala mal khairi marakiban najaib alamat khairi marakiban najah 14 rupa dosa sabab tinggal ngajina bodoh nimbulkeun rasa dosa ka Gustina an-nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi pirang-pirang doraka ku tengah rosa itu dawuh mantena dayana badaraksa dosa buang kodona pajajab kana siksa ibtarasa nafsuna malangkanu kawasa didiku tengah jina dosa luar biasa akibatku bodona jauh tinu kawasa tua munte uzurna bodoh eta teh dosa senenu ngaturukna panas bakal parasa inu dasar bodona wanikanu kawasa dosa tinggal wajibna bari terumasa obat dasar bodona amal kita pangersa ku temake ilmuna dulur eta teh dosa lima dasar bodona wanikanu kawasa dosa lakon harana bari terumasa genep dosa henteu
Bina katifahi alamma Khatimah Rasul Kiram Khatimah Rasul Kiram Fil Madinah qad hadana Majma'al Qaumil Kiram Fil Madinah qad hadana Majma'al Qaumil Kiram Bina katifahi alamma Bina katifahi alamma Khatimah Rasul Kiram Khatimah Rasul Kiram Dalla kullu matamana Indah hadikal kiram Dalla kullu matamana Indah hadikal kiram Dinul mu'ayyad بنحور النبي أحمد يا حنان نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنان نبي محمد ذلك الفضل من الله خصوا بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله خصوا بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنان نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنان نبي محمد ذلك الفضل من الله خصوا بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله خصوا بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق الثاني وعليه أنزل الله Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeuna di Makkah wengi Senen taun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehi tanggal ke-20 Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur Ningal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur Parangina Kangjeng Nabi jati kapinu ku puji pinter tur gede kawa
sabarnya kasasami. Ker 4 tahun yuswana dibersihan manahna, Nabi dibelah dadana, malaikat nu melahna. Jibril kadua rencana, Mikail jenenganana, ngasihkeun kana manahna, ilmu hikmah sapinuhna. Tuluy dada Kangjeng Nabi, gancang dirapetkeun deui, sarta teu ngaraos nyeri, dicap ku hotamin Nabi. Rama Nabi kacaturkeun, pupusna kacarioskeun, basa Nabi dibobotkeun, 2 sasi kaunggulkeun. Kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna, Nabi dirorok eyangna, Abdul Muthalib asmana. Kersana Rabbul Alamin, Kanjeng Nabi nu prihatin, yuswa 8 tahun yakin, eyangna mulih ka batin. Sabada wafat eyangna, Nabi dirawat pamana, Abi Thalib kakasihna, saderek tegas ramana. Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan garasan, sok nyandak bareng dagangan, didinya teh pajeng pisan. Kacatur di eta nagri, loba pandita Yahudi, sareng pandita Nasrani, nu teu pangjeng Kangjeng Nabi. Sadayana sasauran, ieu jami moal nyalahan, pinabieun akhir zaman, toret Injil geus ngiberan. Sifat Nabi panganggesan, aya di anjeunna pisan, harita loba nu iman, ka Nabi ngangkeun pangnutan. Karesepna Kangjeng Nabi, ka Gusti Allah babakti, di Gunung Hiro miranti, ibadahna saban wengi. Didinya jo kasumpingan, Jibril nu nurunkeun Quran, kalawan dawuh Pangeran, Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi, 40 tahun kawarti, diutusku Allah pasti, ngembarkeun agama suci. Anu iman pangheulana, Siti Khadijah garwana, Abu Bakar kaduana, sahabat nu pangmulyana. Murang kalih nu nonoman, anu pangheulana iman, Sayyidina Ali pisan, kana bisa derek misan. Jeung ari jalma belian, anu pangheulana iman, Sayyid Bilal kaleresan, anu jadi tukang adan. Ari lolobana pisan, ka Nabi teh ngamusuhan, nganiaya ngajailan, teu aya pisan ras-rasan. Nuju tanggal 7 bulan Rajab nu kacatur,
runut kaul nuka masyhur Kanjeng Nabi teh disaur di papaku malaikat nyandak buruk nuka sebat lempangna teh cara kilat tutunggangan Nabi angkat di Makkah ka Baitul Maqdis telami-lami antawis ku jalmi teka tawis kersana Gusti nu wacis di Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna Mi'raj taya kasebatna ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana sareng arasy pangluhurna disumpingan sadayana katut surga narakana Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kuduna tepan salat muji ka Pangeran sadayana jalmi iman sami gaduh kewajiban salat nu 5 giliran henteu menang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana kafir Mekah kacaturkeun barang Nabi nyarioskeun Mi'raj lain dimuliakeun anggur pada nyeserikeun pada hasud ngakalakeun tidinya Allah ngarasakeun Kangjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun para sahabat pirang-pirang bumela milu iyang milu ngalisa abdulan tepisan sumoreang tambih kamuliaan Nabi di Madinah asal sepi jadi rame kuno ngaji muji kanu maha suci 10 tahun lamina di Madinah jumanangna agama Islam cahayana gumebyar ka mana-mana ari mungguh Kangjeng Nabi nyaahna langkung ti misti ka umatna jalur istri leuwih ti sepuh pribadi welas asih kanu miskin sumawan ka budak yatim pada sebeh ku paparin kadaharan jeung pisalin akurna ka urang kampung calik satata ngariung tara angkuh jeung adigung sanajan ka urang gunung kanu nandang kasusahan gering jeung kapapatenan ngalayat sarta ngubaran ngajajabkeun ka kuburan manis saur manis budi estu mustika ning jalmi sajagat mau mendak deui sae rupa jeung parangi rarailir bulan purnama halis ngalir katumbiri wawas lir inten widuri salira harum wawangi estu kersaning pangeran lain sengit di menyanan karinget padanan dean
parake sesengitan pirang-pirang